Wama ari keterangan waroda datang ieu ma an ba'di solihin sumber nati sebagian orang-orang solih min annahum tinasanya solihin eta yajtamiuna bisa kumpul ieu solihin bin nabiyyi kalawan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqzatan secara nyaring. Keterangan anu datang di sebagian orang-orang solih mereka bisa patepang jeung kanjeng Nabi lain dina ngimpi tapi keur nyaring jiga kieu tip tepang jeung kanjeng Nabi malah dina kisah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lamun keur ngawuruk manggih masalah anu muskil anu sulit Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mah tawasul ka kanjeng Nabi sumping kanjeng Nabi ngabejaan seueur eta teh sanes Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tapi para wali genan kitu. Dapikeun ka bahasana Syaikhi Rasulullah. Guru kami mah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tah pal muradu mangka ari nu dimaksud kanjeng Nabi sumping ka para solihin para wali dina kayaan solihin para wali kayaan nyaring lain dina ngimpi maksudna anna ruhahu asyarifah sanyana ruhna baginda Nabi anu mulia tasakalat ruhna ngabentuk bisurati jasadihi asyarif dengan rupa jasadna anu mulia. Jadi nu datang teh lain jasadna tapi ruhna ngabentuk jasadna secara sempurna. Wa kadza yuqalu fil auliya'i wasyuhada. Nya kitu deui dikatakan di para wali jeung orang-orang nu maot syahid. Ruhna eta bisa ngabentuk secara sempurna juga bentuk jasadna. Bisa datang ka jalmi anu tawasul ka aranjeuna. Modelkeun Tuan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan ku urang ditawasulan bisa sumping ka urang dina kayaan yaqzah bukan hanya Rasulullah hungkul. Malahan mah bukan hanya para wali, orang-orang solih ogenan sami. Seueur kapanan dongeng-dongeng para guru. Nya dongeng tapi da mutawatirnya. Kasumpingan ku guru-guruna gitu tah. Bolehkeun akang teh mah di dieu lamun aya masalah anu sulit. Ieu Bapak. Lamun aya masalah nu sulit nu hese. Sok sumping mama teh. Ngabejahan kudu kieu kudu kieu kudu kieu. Nu penting hatena nyambung. Li anna arwahal muti'in karena sanyana ruh-ruh orang-orang anu taat ka Allah ghair mahbusah henteu ditahan henteu dikerem di alam barzah tapi dilepaskeun sok bisa rek tangan saha bisa datang ka incu ka buyut mangga bisi buyut keur susah maneh rek nulungan mangga ghair mahbusah. Wa amal kufaru anapon ari orang-orang kafir fa arwahuhum mahbusah. Ruh-ruh nate ditahan latas apil malakut. Teu bisa berjalan di alam malakut. Atuh teu bisa kumaha bebas di alam barzahna. Malahan mah lain orang-orang kafir unggul an orang-orang munafik, mukmin-mukmin asi anu berbuat dosa-dosa besar mahbusah eta. Tapi mukmin mah aya kesempatan bebas tina mahbusah eta biduain sholih ku doa-doa anu soleh tinu hariruk.